Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Kumaha barudak caramang? Mugia urang sadayana aya dina kawilujengan. Dinten ayeuna urang bari diajar ngeunaan maca pedaran kadaharan. Yuk diajar online. Mangga anu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun wilujeng nyakseni. Tujuan pangajaran dinten ayeuna nyaeta ngaregepkeun pedaran ngeunaan kadaharan. Tatar Sunda teh kaasup daerah anu lega. Unggal daerah boga cara-cara jeung gaya anu beda. Kapan aya oge paribahasa ciri sabumi cara sadesa. Nu hartina tiap daerah boga tradisi jeung ciri khas masing-masing. Kitu oge dina widang kadaharan. Pek regepkeun ku hideup pedaran ngeunaan kadaharan ieu dihandap. Ayeuna urang medar ngeunaan kadaharan anu ngaranna karedok. Karedok teh kagolong kadaharan khas Jawa Barat. Hampir kabeh urang Sunda resepkeun kana ieu kadaharan teh. Bahan-bahana anu kudu disayagikeun lamun urang nyieun karedok nyaeta kacang panjang, bonteng, terong, toge jeung engkol. Ari samara anu diperlukeun nyaeta goreng atawa sangrai suuk, uyah, bawang bodas, bawang beureum, cikur, gula beureum, jeung cengek. Ari cara nyieun karedok teh ieu. Sayuran sagala atah dibersihkeun, tuluy disisihkan. Samara anu geus disadiakeun teh tuluy direndos ku mutu dina coet. Sanggeus rengse cayan saeutik. Sayuran beunang nyiksikan teh tuluy digalokeun kana samara nepi ka rata. Karedok didaharna jeung sangu atawa lontong dina waktu dahar beurang atawa dahar beuting. Pindangan karedok oge sok dibarengan ku kurupuk. Lamun urang jajan karedok biasana sok dipincuk ku caun dawu. Pedaran anu kadua nyaeta kadaharan kiripik cau. Kiripik cau kaasup kadaharan lalauh nu bahan bakuna tina cau. Cau nosok dikiripik nyaeta cau sieum atawa cau raja. Ari bahan secena aya cai, gula bodas atawa gula beureum, uyah, minyak goreng. Parabot nu dipakena katel jeung baskom. Cara nyieun kiripik cau teh kieu. Cau dipesek cangkangna tuluy disiksi ka panjangna sing aripis. Lamun rek nyieun kiripik asin, cau beunang nyiksikan di keueumna kana ciuyah. Antepkeun sakedeung ngarah ciuyah nyerep kakara digoreng. Tapi lamun rek nyieun kiripik amis, cau beunang nyiksikan digoreng nepi ka asak. Geus kitu digalokeun kana cigula. Kiripik cau jadi lalauh, biasana dikeleran. Disuguhkeun ka semah jeung citeh atawa cikopi. Waktu nyuguhkeunanana bisa iraha wae. Pedaran anu katilu nyaeta ngeunaan kadaharan kiripik sampeuh atanapi kiripik singkong. Kiripik sampeuh teh lalauh anu sok disuguhkeun dina keler dibareng diri. Disebut kiripik sampeuh lantaran bahan bakuna tina sampeuh. Jabat di sampeuh diperlukeun bahan sejena saperti cai, uyah,
jeung minyak goreng. Parabot nu dipakena nyaeta katel, aseupan jeung nyiru. Cara nyieunna kieu, sampe dipesekan cangkangna, dikumbah, tuluy diseupan nepi ka asap. Geus tiis, tuluy disiksikan aripis, sarta dipoe nepi ka garing. Lamun geus garing, bisa digoreng sarta dipurulukan ku uyah. Teu beda jeung kiripik sejena, kiripik sampeuna dijadikeun lalauh nu diidangkeun jeung citeh atawa cikopi, ilaharna mah sok dikeleran. Pancen hideep. Pancen anu kahiji, pek jawab ieu pananya dihandap ngeunaan kadaharan karedok. Anu kahiji, naon wae bahan pikeun nyieun karedok teh. Anu kadua, kumaha cara nyieun karedok, cik pek terangkeun. Anu katilu, kumaha cara ngadaharna karedok teh. Anu kaopat, sok dibarengan kunaon ari ngadahar karedok teh. Anu kalima, lamun urang jajan karedok, sok diwadahan dina naon. Pancen anu kadua, ngeunaan kadaharan kiripik cau. Pek jawab pananya ieu dihandap. Anu kahiji, naon sababna ieu kadaharan teh disebut kiripik cau. Anu kadua, naon bae bahan keur nyieun kiripik cau. Anu katilu, kumaha carana nyieun kiripik cau, pek jelaskeun. Anu kaopat, kumaha carana ngadahar kiripik cau. Anu kalima, sok dibarengan kunaon lamun ngadahar kiripik cau. Pancen anu katilu, ngeunaan kadaharan kiripik sampeu. Pek jawab pananya ieu dihandap. Anu kahiji, naon sababna ieu kadaharan teh disebut kiripik sampeu. Anu kadua, naon bae bahan keur nyieun kiripik sampeu. Anu katilu, kumaha carana nyieun kiripik sampeu, pek jelaskeun. Anu kaopat, kumaha carana ngadahar kiripik sampeu. Anu kalima, sok dibarengan kunaon lamun ngadahar kiripik sampeu. Wilujeng ngerjakeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Mugia aya manfaatna, hapunten bilih aya kalepatan. Sekian hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.